Ding, nah jauh kene teh. Deket sama di Jalan Raja Desa. Desa Bayasari, Jatinegara. Oh, toko naon? Toko Jaya Abadi. Di dieu. Heeh, di dieu. Oh iya. Iya. Tapi bener jajarna loba, komplit. Komplit di dieu Mas ya, Mas. Pan aya narik nu badag. Heeh, loba. Nah, mana ding? Ieu pan ngegarantung tah ye. Oh, Ayo, mesen naon ya? Ya, meser jejer cenah. Sok, aya, jejer kumaha, jang lele, jang di laut, pokoknya loba. jeung lele. Aya, Aya. tah, wah, aya tah, siap, geus narangtung pokoknya Oh, mah. iya, sal. Ieu narik nu seberapa kilo ya? Pokoknya mah eta mah segede kapal oge katarik kira. Pokoknya kuat. Sok nu mana? Oke lah atuh pan milihan heula sih mah. Sok we atuh santai milihan heula aing nanyakeun hungkul. Nah, bade ngarusup di mana? Di lembur WA heureuyan. Tuh iya ya. Ai katrolna aya nu rada saya gitu. Seueur hoyong tina naon tah, tina merek naon? Hayu. Nu rada saya WA. Oh, siap, bade nu mana wae hoyong nu kumaha wae ya? Aya nu saya mah ya. Mohon mana? Ayo, pokona mah ieu mah dijamin. Iya. Mohon narik kapal oge eta mah kiat. Iya nya. Saya pisan eta mah yo, ayo. Dua pokoknya mah cocok tiga Upin Ipin kembar. Ayo. Aduh, kajelit euy. Oh. Ding. Bakalan tering gini. Iya we atuh. Siap, dibungkus ya, dibungkus. Mohon dibungkus sarang ieu na ya. Siap. Dibungkus saja. Mas, mana rek nu eta? Heeh. Ieu tuh aing. Mana rek? Kagok. Besok atuh. Iya janten sabarahan ya katrolna 2. Ieu na 2 tah ieu sareng alatna. Janten 700 ribuan, Oh 700 Uhun. Saset ieu. Saset pokoknya mah. Leres Pisan. Ding. Murah gitu ding. Depan mantak aing sok ka dieu wae ge sia mah. Nya komplit, nya murah. Para bonuk segala ge aya nya. Nya aya di dieu mah pan komplit sia mah. Bayar heula tuh da aing teh mau duit poho. Cungur. Awewe aing. Teu ieu, teu diberean. Kayak lawang dulu heula aing. Aya tah. Anjing. Sok atuh bae. Kayak keur ngusip mati urang. 700. Deng. Seburu ulah hese teh kayak digantian ieu poin ge. Ira digantiana. Bisa diberean ku awe urang. Buruk teh. Buruk tuh ding. Heueuh. Di TF tiasa. Mangga, biasa. Ya, nomorna. Siap, Ya, masukkan nomorna. Terus, Tah, tos berhasil. Oh, siap. Siap. Bungkus. Siap atur nuhun atuh nya. Nuhun, Mohon. Siap. Kela ka dieu deui. Siap. Mohon terang kieu mah aduh. Ayo. Ayo, mangga. Ding. Nah bener itu salah. Nanti salah kumaha ge. Cing 700.000 ieu menang 2 set. Ya heueuh, pancek aing ge. Murah, komplit, segala aya. Di dieu nya toko Jaya Abadi. Toko Jaya Abadi, Jalan Raja Desa. Kayak aing ka dieu deui lah. Nya heueuh atuh kudu. Aingan sia jejer sok anyar Nya deui nya. heueuh atuh. Heueuh lah kayak aing ka dieu ding. Nya heueuh ka Mun dieu balanya atuh. Ya. Dan lain ieu teh. Lain naon? Lamun awewe urang nanya nya. Heeh. Geus meuli jejer cenah kata pan aing geus ulahan meuli jejer. Terus kumaha? Bebenya na gocap kitu nya. Merukankeun ek percayaan. Percayaan teh apalin harga. Heueuh karep atuh. Ade sia kehet. Heueuh. Awas ya lamun bebeja. Moal 120. Kadir. Alus, aning mau meuli deui jejer. Da si Oding ieu pamawa namanya. Teu tah. Sabaraha hargana sabaraha? Da pasti larang sok. Sabaraha hargana, Ding? 50. Sabaraha? 50.000. Awas bae mun hargana 700 500 sajuta potongkeun. Ulah deui meuli jejer. Oding, samun meulian we jejer tong teh nyamper. Moal Jejer geus loba di imah. Tinggal sa.
Hayuan meuli jujur. Mancing we jeung mancing. Jujur rek sabaraha hiji meuli di bumi geus loba. Ning kacang heula nya. Jiga tuh. Ayo kade ya. Kacang heula nguseup ke. Bener kitu teh meuli 50.000. Asa alus pisan ieu teh. Mani mota Ih, kenaon? wae. Iya ya. Usaha ieu euy alus. Nu Aisyah anyar meuli geus meuli deui wae mangga nu meuli lieur meuliean we jujur. Sabaraha cenah? Meuli 50.000 cenah. Mending kayaknya dibeli ke orang teh 100 lumayan. 100. Sok atuh, bae 100 ge. Ini 100 we uang duitan teh. Sok bae. Meni motah di rumah jujur geus sabaraha hiji. Siap. Ieu naon dia? Heeh, punya teh. Tah bisa meuli sayur, balanja jeung masak. Bongan meuliean we jujur geus loba ge. Anjing ieu mah euy. Batian nih mau jujur harus gila. Lumayan nih mau bati. Wis kok anjing. Lumayan untung. Mancing tuluy. Beli jujur teh gocapan ya? Ieu, beulikeun deui jik. Kemana ieu jujurna? Heuh, anu meser tadi di peser 100, pan untung. Ayeuna aja ek meser deui jeung gocap jeung neng gocap. Abek meser sayur. Bisi ek meuli jujur deui jig peserkeun deui. Kan dijual untung tah. Ya kan? Dijual 100. Nya 100. Ayeuna daekeun tadi. Nya untung geus wae jual ku abi. Jig bisi ek meser deui mah. Kena angsulna ka abikeun. Ek meuli sayur. Ding, Nih sia ka mana? geus ek nguseup. Heuh hiap. Aing moal jadi ding nguseup lagi lah. Nah mau jadi cungur. Jujur lagi eueuh dijual ku awe aing ding. Coba dijual dengan 100. Lebok sia goblok. Cek aing jujur we goblok. Tong sok loba cetak ngabohong. Jika aing ke ka pamajikan mah jujur. Heeh. Terus sia ka mana? Kadinya tah. Kadinya ka mana? Yo. Wayahna aing ngan bayar sakieu nya. Eueuh deui. 250 deui kunyuk. Eueuh lah. Nah eueuh kumaha? Pan eta jujur lagi payuna ge ngan sakitu. Wah, nya kumaha sia teuing. Bayar ka aing. Najis lah, enggeus sakitu aing ge apes. Ih, nak ka apes aing atuh cungur. Cuman aing geus apes, enggeus lah, lunas ding. Sal. Nu bener cungur. Bener, apa jujur lagi eueuh enggeus lah. Mau dibayar. Enggeus moal. Anjing. Kakak aing nu tekor ieu mah. 250 deui anjing. Haram jadah si cungur. Bang, yuk, manuk aja beli. Manuk naon teh beli? Manuk teh tinggal manuk ahali, manuk halus jos bukan bang. Di Kang Jagoy teh. Penyocoy teh yakin mereka manukna. Jelasin buku atuh meureun Bang. Aya laratan anak tadi nabi Kang Jago. Nyawa kita apa pukul beli we sok langsung. Ajeng nahaon adi bisa bikang. Nah, bikang kumaha nya beteuing kumaha we. Ai manuk sa? Anu aing. Heuh, jalu bikang. Nyaho cai teh, tanya entar ke manukna. Aing mah teu bisa. Sok nanya ku sia atuh ka manukna. Euy. Yo. Jak gua doyok jalu atau bikang? Tanda budak ieu mah, Pak. Woi, tuh udah rumah sendal kene. Lah nanti sih mau balik lah. Ora kumari bodi wa aing. Ajeng naon aing bisa bikang ku jalu mah. Geus meuli we ka aing wa. Moal jeung naon? Manuk alus ieu mah aja lunjung bikang Oh, tanya ku sia alus man. pan aing kapepet kutu duit yo. Heuh, jalu bikang, tanya ka ka Bapak Manajung. Aing mah urang budak pada jauh hujan. Aing. Ajeng naon aing bisa bikang, Bung. Oh, aing tanya kenal ke bapak aing. Heuh, Jing. Kan? Yo. Wah, beri. Ieu teh manuk teh ting jalu ting bikang tapi cek bapak aing mah jalu, cek nu aing bikang nak mana benerna kalau ka parese aing nu aing tuh. Pernah naon? Oh, masalah manuk. Heuh, pernah naon pas pernah naon? Pas saya parah, cek nu aing bikang, cek bapak aing jalu, cenah parese aing teh. Aing mah kejak jamu ka aing teu naman. Geus beli we aing bang. Ajeng naon aing mau misi bikang. Wah, bang ieu mah jeung nama. Tapi nyaho getan. Bisa beli atuh lah aing mah. Manuk malus. Bung ajeng naon aing ngurus manuk laka lieur aing. Manuk alus goblok atuh. Heuh, misi aya alus man. Pan aing kepepet kudu duit ieu, Bang. Ajeng naon coba duit. Kapan tuh aing banyak. Saya bukan menceritakan mah, geus aing pokona intina mah kepepet aing, Bang. 2000. 2000 na paulin 2000 permen gemal meunang.
Uang 2000 tinggal tuh. Baraha tuh. Sebarannya, ayo nawarkan nama 25, bapak ini. 25 naon. Oh, 250. Heuh abi, Kang Jago. Nyebut-nyebut ting, tanya ke mana udah kuat. Anjir apa kalau ini anjing bapak yang manusia tuh. Aing mah embung. Habis itu disada jeung naon. Isada wa ya aduh pokoknya mantap di manuk mah gagal. Ting sok sih disada heula. Dikukur. Oh, aing mah geus ngadenge disada ku aing beuli. Ieu, manuk wayahna ieu maneh kudu disada ieu sok buru sok ngomong naon sok buru. Ieu, buru ame dibeli ku adoy manuk ieu. Tuh aing buru ieu. Buru, buru atuh terus. Ieu. Yes, manuk teu disada lepaskeun babaos ka kamunya. Geus lepaskeun wae teu disada. Naon meuli manuk teu disada aing. Naon cicing acan ieu mah pemanasan. Mana tidak tadi kita disada-sada? Iya. Woi, Manuk buruk gitu, kehem. Sorry, mau lagi aing 10.000 itu disada gitu mah. Enggak, mendingan lepaskan kehem tadi disada ieu sia teh. aku mah ieu manuk kitu. Modal atuh kunya sia. Berapa maaf kalau cik aku nah. Geus ini lah bawa anjing. Yo. Goblok. Tuh, aku mah ieu manuk aing. Yo. Doni, tuh, aku mah ieu manuk aing belum ting. Disana gerak. Ah, aing badan saya. Bapak aing meuli manuk pun sakit kieu, jadi itu bisa ngomong. Yo. 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 Disana teh kono disana bade meuli. Kesrek. Mungkin wa. Kalau geus main bawa balik teh bikin pada sia lah. Aing manuk mah mari beli teh. Moal jeung beli manuk teh disada gitu. Oh, kayak gitu mah. Banyak kak. Moal. Benar. Bener jik lah. Oh, kayak gitu mah. Kalau balik ke batur teh. Kalau teuing. Oh, kayak gitu mah. Lamun disana harus. Masia. Oh, atuh. Benar sakali mah handaka. Moal cek aing teh buri teh kudu beli manuk teh disada. Tuh awas saya mun handaka. Tuh aing mah. Woi. Goblok. Manuk. Tuh aing kadang ngira aing manuk. Ku aing urti kerada tikil kalau kaki di kerena. Ah, aing mah apes. Woi. Yo. Ah, cek aing kadang ngira ke manuk goblok.